Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Rina Kusmawati ti PGM IB semester 2 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Di dia abdi bade ngadamel dahareuna Sundanya eta bubur sumsum atau bubur kinca. Begitu atuh hayu ngiring ka abdi supados terang kumaha cara ngadamelna. Langkah awal ngadamel bubur kinca nyaeta siapkeun 3 sendok beas, teras giling supaya jantan tepung, tos kitu malebetkeun kana panci, isian oge ku cai sakelas. Teras tadekeun kana kompor, hurungkeun komporna galokeun. Tos digalokeun lebetan uyah saalit, teras galokeun deui dugi ka kentel, tos kitu mah eurihkeun kana mangkok. Lajengkeun ku langkah kadua nyaeta ngadamel kincana. Nu awalna siapkeun gula teras urut, tos kitu lepetkeun kana panci, isian oge ku cai sagelas. Sareng tambihan pandan ami seungit. Terus tadekeun kana kompor, hurungkeun komporna teras galokeun. Antosan dugi ka rada ngagolak, tos kitu mah saring eurihkeun kana mangkok. Ku kitu bubur sareng kincana teh entos janten dilajengkeun we ditambihan ku gula. Bubur kinca atau bubur sumsumna entos siap dicobian. Tanda acara nyobian bubur sumsum atau bubur kinca nu tadi ku abdi didamel, abdi bade himarita heula tentang naha bet diayakeun bubur sareng sajarahna bubur sumsum ieu teh. Janten pas dina ratusan tahun kapangkat pas da zaman gorombolan, Indonesia teh dilanda kesulitan kadaharan. Nya eta kadaharan pokok eta sangunya. Teras sepuh urang teh kedah puter otak kumaha nu beas nu biasana dijadikeun sangu tiasa awet jeung tiasa didamel persis seueur. Yang sesuai sepuh urang teh ngakalan dina perbandingan China. Jadi dina perbandingan China teh rada diseueuran nu mana akhirna teh janten bubur. Bubur iya teh aya nu nyebut bubur sumsum, aya oge nyebut bubur kinca. Nah, apa disebut bubur sumsum? Kusabab bubur ieu teh warna bodas, jadi sami sareng sumsum tulang. Terus nah apa disebut bubur kinca? Kusabab bubur ieu teh kan dibanjur ku kincanya, eta kincana teh eta teh si gula beureumna. Janten aya oge nyebut bubur kinca. Terus bubur sumsum teh sok dijadikeun kanggo jamuan ritual adat nu khususna di masyarakat Pulau Jawa. Sok diayakeun ritual namanya teh ritual pitulung, nu mana di dieu teh engke teh urang nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala supaya dilancarkeun pamaksadan. Nah, engke bubur sumsum ieu teh diemam pas ritual adat Narengse. Bubur sumsum oge ngabogaan beberapa filosofi. Nu salah sahijina bubur sumsum teh ngajadi simbol tina kesederhanaan jeung rasa syukur. Nah, ayeuna mah cobiannya bubur kincana tapi tong hilap di awalan ku awasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cobiannya enak pisan. Ieu nasi bubur teh lembut, terus aya amis-amis nanti pas gitu tina gula nanti henteu giung teuing, jadi amis gitu tah. Tapi lamun anu resep amis pisan atau giung berarti asa ditambihan di gulana sing rada seueur gitu. Sakitu we ti abdi hapunten bilih seueur kekirangan atau kalapatkan bahwa tina cariosan atawa tina video nu ku abdi didamel. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.